bahagia pisan. Ojek. Kebenaran pisan lagu teh nyambung ya mah. Narik ojek ngalarisa. Mereka mana? Mereka payuna. Aduh. Siap lah. Kelanya. Gempar euy. Rek narik nu gelis mah ya. Ama mogok. Sok hina wae neng. Mau ngalah tuh. Kira aku ngerakeun nyarak nu geulis mogok ya. Ya atuh Riz. Sana orang peris menuju tariris. Naik ah. Lawan Siap neng? Siap. Mau nyepengan? Maaf. Launnya. Malah ngehelm? Oh, iya dah. Payunnya nyat. Bismillah. Teteh anak orang. Nungsang kieu. Barang udak ya. Loh, kebenaran ya yang nek agul ya, mau penumpang nu geulis. Sabar. Tuh anak mau awewe geulis nih. Tambah keno gitu. Cah itu. Mana ke payu tuh. Ge. Tuh, cah itu. Aduh. Wah, itu gede hulu gitu sok Bandungan. Amin. Anjing. Tuh. Dorong kompre. Mau balik. Aduh bang ya. Di mana, Bray? Hah? Di mana? Ini kali di urang. Itu. Mana kacamata hidup? Ngicup ke dia. Di tempo. Tapi nempo bieu. Untuk. Coba nempo ciu. Anjing gak mau nempo aing. Tuh, bening kali teh hulu gigituan bieu. Udah kobra. Ka aing sih ya. Ngomong kan. Banyak yang ngarempo gitu, dia yang bawa calon pemajikan. Ya, cek aing oke heuh. Geus kabaca ku aing. Di tempo. Edan ya. Anjing. Jangan mata gitu ge. Asli ya madrak bari sakalian ngabejaan urangnya. Ya. Lain, kan dia aing bawa calon pemajikanan. Itu. Kan ke tanggal 35 bulan Gumadui awal asana. Main ngak gitu. Kudu di awal nah. Kumaha sia teh? Sing balik atuh. Bentes ngomongna tuh hati. Lain make jeung tanggal 5 sagala. Aslina ieu mah. Nyarit naon? Untung aya geng Nah, geng Korji sia teh. geng mararane. Sekalian baik mah ku ayeuna langsung lah secara langsung kulisan. Tanggal 35 umat aing rek nikahan jeung dia dibawa teh calon pemajikanan. Neng Ci namina teh. Untung aja urang naon? Ya pan sih aku udah ngarampok babal. Untung yang mana hungkul merenah. Kurang rugi kudu ngaplok mana untung. Ya pan kage aing mah mana kararawin ben aing ngampok kemana nya. Ada mau dionang kurang. Wah gitu we. Tanggal 35 Sama nyen bulan sorangan mere eta mah. kan bulan aurang ieu mah menang ngacak. Maksudnya kali kita dia pokoknya tanggal 35 bulan Gumadui awal. Urang nikah jeung si eta. Asli gitu eta teh. Nyak piraku piraha teuing aing bohong. Teu katingali ya. Kan aing teh mata make jas teh bieu teh geus mecakan jang wedding kan gitu. Sama aja sih ya banyak rompi ojek gitu. Ya lebelan anjing. Jas hujan. Betul aing teh geus dihantam pre-wedding galak. Pokona gitu we. Tadi Aja bukan nepi ka poho. cing cager we lah pokoknya namanya. Aya, Cak. Lain mana yang percaya makhluk itu kawin Kurang mah teu curiga we. mana cil Udah Asia piraku teuing nu geulis kitu daek anjing. dok Selidik we atuh orang selidik awewe na ya. Tuh securiga teh mah jiga naon cenah.
Oh, saya masuk ieu sok sarada ieu. Sok akal-akalan si Kehed mah. Komo yang amplop di heula sia tah. Itu bahaya amplop di heula mah. Sina kudu diselidiki ieu mah awena. Kurang mana Jeung aya benar henteu rek kawin jeung si Jumadi awal. Udah eta mah jelema beunghar situ jigana teh mah. Ya ulah selidiki ya. ayo Anu detektifna. cing bentes itu ngomong teh. Oh, sama itu bentes kira. Ah itu mah tadi tadi ngomong. Atuh hayu kumaha ieu? Ayo urang selidiki. Selidiki ayeuna mah sok hayu atuh urang sararea we. Urang rentau Satu. kuman Percaya tak keselana. Aing mah cios satu percaya cuy. udah dari teh ka dieu Bu. Di mana mulah mana ya? Tadi tak nama ka dieu ye, mah ieu ye. Iya gitu. Itu bener ieu tuh. Tah, ieu. Bade naon? Bade tumaros ieu teh. Bade tumaros naon meuni sarieun kot langsung opatan kieu dirempug. Jadi begini teh. Tadi teh saya teh sama teman-teman melihat teteh dibonceng sama si Lana pakai motor. Iya, Pertanyaannya, teteh pacarnya si Lana bukan? bogo. Nada abi mah ngojek, malahan mah bayar, da ka tukang ojek. Ya, cek aing robot tukang ojek, sia mah. Cikeng ge. Lain. Udah cek aing ulah dipercaya sih gede Rahul mah kitu dah. Eta yang menjadi saya dengan rencang-rencang bingung teh. Kenapa Lana Persia bisa mendapatkan teteh itu? Emangnya apa gitu? Jadi gini, Neng. Barusan teh si Lana itu teh ngaku-ngaku kalau Neneng itu pacarnya dia, malahan udah tunangan mau nikah tanggal 35 bulan tadi teh? Jul naon teh? Cuma di awal. Nain, Julkarnain gitu. Heeh, pokoknya nama eta we. Eta. Mulam tanggal 35. Oh, jadi dia itu ngaku-ngaku pacar aku. Iya. Malahan mau nikah ngakunya juga. Geus we ieu mah kieu geus jadi si eta mah ngaku-ngaku geus fix ieu mah. Piknya si anaknya nu ieu nya, anu de hulunya. Heeh, si eta mah sok. Palingan masuk lamanya. Masuk kaget kontes di keluar. Geus pugu brak aya nama si itu gede wadul, gede Rahul. Ayo urang kabeskeun deui aya nama. Teh, nuhun nya. Boleh. Ya, teh nuhun nya. Abi nu nuhun ya. Nuhun nya. Nah, segitunya ngaku-ngaku, coba dibilang-bilang nih ke temennya, emangnya kemalu gitu ngaku-ngaku. Ah, mana segara reje. Dah, kebeneran euy. Aing mah tulus nepungan marane teh. Ka mana mana? Ya udah kadarilah deketan kira sakedeuk. Boleh. Ke aing teh poho basa mangkukna teh. Poho naon? Nya bejan kemarin teh langsung pan urang teh aya acara teh dek nikahan teh bakal aya hiburanana. Iya. Iya, Com. Hiburannya apa aja, Com? Sia pokona mah aing geus siap-siap aing kabeh rek dikaluarkeun kanyut kundang oge pokona diberengkaskeun kabeh ku aing. Aing teh dek niatan hajatan jeung si Neng Ci teh 3 poe 3 peuting. Percaya aing ka mana mah aslina. Eta mah mata kabeh aing butuh keamanan, model mararane butuh aing. Kalem masalah keamanan mah. Peuting ka ieu teh aing rek nabeuh cilung. Nah, calung mah sia teh. Heuh tati, Calung. Kadua dek nabeuh bajidaran aing. Bajidar. Oh, bajidor. Tah pokona mah eta. Pokona nu ngaran anu keur tenar ayeuna teh ya. Saya teh ada Petro, bahkan jeung ada Astrid gua aing ditambah kabeh. Mantap pokoknya mah asli aing percaya ka mana mah. Urang mah pokona menta ka mararaneh oma dinu pas kayak urang hari H. Mana kudu araya. Pasang badan, kalem pokona mah. Butuh aing pokona. Tapi kela, Com. Urang teh dia teh penak. Jeung saha mah? Si Neneng. Neneng saha? Si Neneng calonmu. Kira aku da. Kabogoh urang mah pamajikan mah tara kaluar beurang-beurang. Ah bieu buktina pangih dihareup. Wah, sia paling ge eta mah. Nengkeus meureun lain nengci. Asli. Kan bisa salamanya. Ieu anjing parfumna mah kabogoh aing ya sia dia selama di mana? Apaan dijane geus panggil. Asli ngomong naon tadi? Siang ngawadul nya.
Si udok naon siang ke jeung wadulna. Waduh, wewe ngomong tadi. Ngomongnya mengaku-ngaku. Itu tadi ngomongna teh mau ngojek cina balik jeung mayar cina ka mana teh. Punya jadi pamajikan kawin tuh ieu. Waduh, tadi biarkeun ketujuhan. Asia dia mau ngaku atuh. Kan ku aing si kolingan. Kolingan kumaha? Kalau bogo aing mah intina mah tara daek pamer. Anu kaayaan kumaha oge. Ya, iya we di pamer aya jeung kieu mah atuh rek pamer naon. Asia pan aing ngarumasakeun goblok. Ka bogo aing mah lamun jang keluargana pasti nganggap musibah. Rumasa sia kok kan jang aing mah anugerah. Pokona mah kitu ya aing mah omat. Maneh bot. Maneh mon. Maneh sih laing butuh pokona mah. Pas hari H jang pagar runtuh. Iya, siap. Yang pondasi. Mah iya we cek urang teh. Emang asa paur dicangklak maneh mah euy. Kata sebeuki. Moal geus aing moal kesal. Nah, seuras. Aslina eta teh. Canggih lah pokoknya gitu we. Percaya ka urang oh. Siap. Sia orang Paris mah kudu dijat anjing. Iris anjing. Penumpang di jadi. Susupu we kade. Urang rusuh we. Dek ngurusin lah persyaratan kalbe. Ya. Urang lebean dia. Lebe naon lebe embe. Kagok edan orang gawean sekalian cuman itu mah. Tuh orang jailan. Kayu jeung urang mah. Masalah nu jail mah didukung lah. Orang jebak ke nama hayu. Jebak kumaha? Hayu itu turkeun urang. Hayu lah, hayu urang tuturkeun ya acil. Neng. Sekedap Neng. Ya Pak, ada apa? Coba cari keluar di sekedap. Barusan ada apa? Dilihat-lihat kok ramai ada cowok segala. Iya, tadi ada yang manggil kanan. Terus bilang itu ngaku pacar aku, tukang ojek. Saha, jalan mana saha? Tukang ojek sana ngaku pacaran Neng. Enggak, itu mah salah paham, nggak usah dipikirin, Pak. Bukannya gitu Neng. Nanti Bapak kalau kerasa kayak dulu, habis itu orang. Kalau macam-macam sama Neng. Makanya Neng, kalau naik ojek hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aneh. Ya itu teman-teman. Mana kalau lebat? Neng gini si Enco makin menggila. Gila apa? Iya, makanya mau ada acara resepsi segala, dangdut, bajidor, ini itu. Ya terus gimana atuh? Ya terus sekarang mah kita pura-pura weh. Kagok si Enco geus kitu dah. Pura-pura gimana? Ya pokoknya mah pura-pura weh. Kita jailin si Enco. Gini weh, kamu pura-pura ajak nikah aja dia. Disuruh bapak kamu. Ya enggak, aku mah udah gak mau sama dia. Ini mah pura-pura. Ayolah, tong aja. Ayo atuh. Kita udah bikin rencana. Gimana Pak? Ya terserah Neng. Yang penting ini urusan beres. Kalau mau saya mau jemput sincomnya bawa ke sini. Nah itu bagus ambil sincomnya tuh. Dan ini mah bercanda. Iya, ayo. Biar kapokeun nya. Ini cuman. Udah. Nih saya sama bertiga jemput sincom. Ajak ke sini. Ini tunggu di sini. Oke? Oke. Kita reong-reong. Iya tuh. Tunggu di wae. Wan, bisa tuh mana nyusulan si Lanak sincom heuh. Urang didinya rumput tiluan. Orang gerwahkeun. Kayak urang nontok ku tiluan ti sincom. Hoya. Terus atuh mana kayak urang rumput di dia. Ya. Urang rumput. Yuk. Kemana? Namun enak. Itu senaruh gua sampai cenah di akadan heula kayak acara nama engke cenah. Naon anjing jadinya an kieu pan aing mah. Kabar udak teh ngawadul ieu teh. Asli mah. Ya, itu senaruh gua lebih di itu. Geus 2 jam mah. Aduh.
Bener ya teh udah nipu malik nipu ka aing. Tapi lamun heueuh ya hayo da lebar atuh da geulis. Bener teh? Itu sarungan. Curang atuh ya. Ya gitu. Duh, kebeneran. Orangnya datang. Siap. Nanti juga ke sini. Hujan euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nama Pak. Alah. Duh. Sehat teh. Mangga calik pada itu. Ya, Bapak Malang kan. Dengar kumaha jang. Atuh kayak kacugak ya cidu budak dia gini. Pada dia cingekeng. Nah, Pada tah weh deui. oh iya. Iya, Neng. Tukang ojek deh. Pak, laras ya teh. Abi poan kali teh bari nikahkeun abdi ya. Nyari bapak mah kumaha neneng terserah. Pamisi neneng naon kitu. Pajongan men ka ujang mangga bade nikah mah ngan ari bapak mah. Naon kitu aya hanjakal oge ngan bumi bapak mah ragrag si neng nikah jeung amaneh. Ini tohan teh ngomong naon sih kada dijebet ku aing. Ya mas serius tak Pak. Ini kan bapak mau orang ka dieu teh saur rancangan abi bari nikahan sareng si Neng cenah. Saras apa? Bari nikah sangat. Nikah. Emangnya kapan kita ada hubungan gitu? Kenal juga enggak kan? Cuman kemarin ngojek aja. Hah? Kan barusan kata barudak aku disuruh bapak kamu datang ke sini teh mau ditikahin katanya. Aduh, kumaha teh barudak teh? Aduh, aya aing kabongkan aing, kepalsuan aing kabongkar ku barudak aing aing. Keheulaan jang kudu putra bapak ditikahkeun ka maneh mah. Teu panuju bapak mah buuk di beureman kitu nah amdak naon dak kieu Neng. Tong daek tong suka kasih com. Beranalan. Nah, dia mulai di beureman. Naon eta? Di kodrat. Di kodrat mata bun selik kitu. Abi mah turunan. Halis juga buuk Neneng sok tilik-tilik ku Neneng. Ah, iya. Parah pisannya buat ini teh hayang teh. Wah, ini bener-bener yang dicepet ieu mah ya. Ngomong ke naon maneh? Itu Pak. Gegerenengan sasatu kangenan aya kawanan sok di dihareupeun. Punten Pak. Kumaha Cok? Jadi Majidor. Wah, mah baju darah kreo. Ada Aing bener-bener dijebak ieu mah barudak. ada Astrid jadi mah Com. Anggih, ya nama ngabohong ngomong ya kayak gini. Sarahul. Malangak tapi teh hulu tapi dalam. Selamat. Ini jaluk dari kemana? Kumaha jadi? Pan pada merencana heula pernikahan berkali. Bajinor seteng putih. Ayo ngomong heula rencana nikah heula. Pantanggal 35. Iya barudak. Bapak mah ngidinan si Zom nikah di anak bapak. Anu disayang-sayangin aku bapak. Aduh, lain si Neneng kenapa? Satu Pak. Anak kerbau. Makanmu. Bajidor bajingan. Wayang, kumaha wayang sok wayang heula wayang. Urang aya kasibukan ya. Wayang heula ini. Awan nganterkeun onangan lah.